Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mitra kaum dangu urang neraskeun hanca dongeng carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak Ka Sukarna diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat hanca anu waktos katunda teh dugi ka kotor sawios da angguan masuk kotor nyai. Malah diri urang oge sok kotor sami teu aya bentena. Namung upami engkang calik nyai mah bade ngadeg bae. Biasana kitu teh nyai. Ceuk Den Asmaya bari imut teh anjeunna teu boleh neuteub kanu raraisna Suhana anu genclong cahayaan. Ugi kadinya nya mitra hanca waktos anu katunda teh. Malajengna sok marangga kasadayana. Kotor sawios da angguan mah sok kotor nyai. Malah diri urang oge sok kotor sami teu aya bentena. Namung upami engkang calik nyai mah bade ngadeg bae. Biasana kitu teh nyai. Ceuk Den Asmaya bari imut teh anjeunna teu weuleh neuteub kana raraina Suhana anu genclong cahayaan. Aduh, hapunten juragan, hapunten bae abdi teh sanes ngunghak agan. Mani asa kasumpingkan naon ku juragan teh, nu mawi hapunten nya agan. Jawab Nyi Suhana bari gek manehna diuk. Atuh mani deukeut pisan diukna teh lantaran Den Asmaya diukna di tengah pisan. Nena terang engkang pang wayah kieu masih aya di dieu. Ceuk Den Asmaya ngawitan nyarios deui saenggeus Nyi Suhana diuk. Teu terang juragan. Jawab Nyi Suhana mani usad ised diukna teh lantaran padeukeut pisan tuurna ampir paan teu sareng tuur Den Asmaya. Kieu nena pang engkang dongkap wengi ka dieu teh. Kahiji engkang ti Jakarta dongkap ka Bandung teh anu penting mah rek nepungan nyai. Atuh kaduana nepangan sepuh nyai sareng para saderek nyai. Ceuk Den Asmaya nyariosna liren heula. Sumuhun abdi oge terang juragan. Margi tadi paduduaan dina lebet mobil. Malah bakatku tamplok ku kasukaan rupina mah abdi oge ampir kasabet. Nuhun agan sarta abdi ngartos eta anu disebat ku juragan maksana nepangan abdi teh panginten. Ceuk Nyi Suhana teu disimbutan eusi hatena teh blak-blakan bae manehna mah. Kitu atuh sangkaan nena tehnya. Pahingan calikna oge mani ised-isedan bae kawasieun paantel tuur. Dan nyangka ka engkang kabogohna Nyi hati mah ulah nyangka kitu nena pamali. Anggur atos ulah undur-unduran bae calik teh. Eta bilik mani geus kentob gitu. Kumaha upami tobros kaluar katempuhan geura engkang teh. Sanes nyangka abdi mah juragan. Namung nyarioskeun anu leres yen juragan angkat sa mobil sareng pun lanceuk teh kumargi saling pikabogoh. Tah kumargi eta ampun abdi teh agan mugi ulah ngalelewang hate abdi. Anggur enggal bae sumping kapun lanceuk
ngarah juragan Jongjon abdi oge Jongjon deui. Ceuk Nyi Suhana bari ngised gahareup getruk tuurna diadu. Aduh, ceuk Den Asmaya bari ngejat mundur lantaran diadu tuur. Sarta mundurna teh dihaja bae dilepaskeun ngarah ngadupak bujur katel anu ku Den Asmaya ti tadi oge geus katinggali. Jeger. Aduh, Den Asmaya api-api nyabak tonggong. Padahal nyabak mehongna terus dipake ngusap raraina. Atuh henteu mata keran acuk Den Asmaya lebah tonggongna teh pinuh ku mehong sarta raraina oge camerok ku hideung. Juragan, aduh hapunten agan. Cik Nyi Suhana bari calangap teh nungkupan beungeutna sieuneun ku Den Asmaya. Sawios Nyai, da ari nyeri mah henteu tuur teh ngan reuwas bae engkang mah. Pedah Nyai alimpa antel sareng jeung engkang kari-kari diadu tuur pisan. Numawi engkang ngagoak sarta reuwas sok sieun salira bendu. Teu nanaon pa antel tuur nena. Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Sawios juragan, dapada sanes dihaja. Jawab Nyi Suhana rada conggah ayeuna mah. Engkang tumpak mobil sasarengan sareng Nyi Hatimah oge sanes dihaja Nyai, tapi kapaksa. Kanggo kapentingan salira Nyai, engkang kapaksa sasarengan sareng Nyi Hatimah. Engkang terang yen Nyai nyarios teh salaresna, margi engkang nguping cariosanana Nyi Hatimah waktos tadi diburuan. Tos aya didinya engkang teh Nyai malah ngupingkeun sagala cariosan Nyai sareng cariosanana Nyi Hatimah. Ceuk Den Asmaya bari neuteub. Janten, waktos abdi bade kacai teh juragan tos sumping atuhnya. Ceuk Nyi Suhana geus teuteg deui ayeuna mah. Samemehna oge tos aya di dieu nena. Ngan teu wantun terus ka dieu, margi katinggali aya Nyi Hatimah di buruan. Atuh engkang teh teras nyumput di nubuni sarta caket henteu jauh. Tah ku jalaran kitu engkang nguping segala anu dicarioskeun ku nenah jeung Nyi Hatimah. Saparantos Nyi Hatimah ka imah deui, engkang tetep masih di luar nuju ngintip ngantosan Nyai mandi. Saparantos Nyai mulih sarta asup ka dieu, nembe engkang nuturkeun. Ceuk Den Asmaya bari teu weleh imut. Namung ari raraina mah pinuh ku mehong. Janten, abdi nuju mandi teh diintip ku juragan. Ceuk Nyi Suhana meni olohok. Sok sieun badan manehna disidikeun kudu ngintip. Henteu ari ngintip kitu mah Nyai. Ngintip soteh ngalangkungna salira Nyai. Numawi saparantos rada lami engkang keketrok ka dieu. Jawab Den Asmaya bari ngusap deui raraina. Atuh beuki camohok bae. Juragan, ulah ngusapan rarai bae atuh agan teh dampal pandangan kagungan teh pinuh ku mehong. Ceuk Nyi Suhana ngabejaan, padahal Den Asmaya oge tos terangeun. Pinuh ku mehong, jawab Den Asmaya siga ngaranjug. Sarta terus ninggali dampaleungeunna sarta pok neruskeun omonganana. Aduh, tobat Gusti geuning pinuh ku mehong. Nenah dampaleungeun engkang teh. Tina naon atuh ieu teh? Tina acuk anu pangker juragan. Waktos tadi mundur teh rupina mah keuna kana bujur katel. Teras ku juragan diragapan sanggeus mehongna. Tepa juragan teh ngusap rarai. Kita diagan sayaktos nama pameunti juragan teh atos mehongan. Mung abdi teu wantun ngawartosan. Ulah kirang-kirangnya hapuntennya agan.
Abdi ka anjangan teh mung ukur ngarepotkeun ka juragan. Da kumaha atuh dirorompok mah heurin pisan. Sagala aya di dieu. Kedah agengnya hapunten bae juragan. Ceuk Nyi Suhana maningali imba bakatku sedih jeung era sarta watir kaden Asmaya. Aduh, kumaha atuh nyusutanana ieu teh nena? Isin temen upami wangsul kedah camero kumehong mah ari disusut ku sorangan moal katawis panginten. Ceuk Den Asmaya siga nu bingung. Cobi atuh juragan urang beresihan ku abdinya. Moal nanaon upami dibersihan ku abdi. Ceuk Nyi Suhana bari neuteup. Mangga Nyai, engkang ridho dibersihan ku istri anu janten pujaan engkang. Mangga atuh nena, gera bersihan. Ieu carecet nama. Ceuk Den Asmaya bari ngodok carecetna ku leungeun kenca nu teu mehongan. Terus diasongkeun ka Nyi Suhana. Nuhun agan, Jawab Nyi Suhana bari nampanan eta carecet. Sup kumanehna diasupkeun kana jero kutangna. Palebah pinareupna pisan. Sarta terus nyusutan ku tungtung baju manehna. Sarta samemeh nyusut teh manehna nyarita kieu. puntennya juragan. Nyusutan mehong mah ulah ku caretet weuteuh. Komo deui keur weuteuh katambih seungit. Mending ku acuk abdi bae nya agan. Da acuk abdi mah awon tos dikerodan. Namung bersih moal barau. Ceuk Nyi Suhana bari nyusutan rarai Asmaya. Mitra kaum dangu, Den Asmaya suka bunga disusutan raraina teh. Atuh henteu matak heran, nu geulis sareng nu kase padeukeut ampir paan teu. Malah mah napasna oge karasana kuduaan. Atuh waktu harita teh lir sawarga di dunya bae. Nyi Suhana teu ingeteun kana baju ampir beak dipake nyusutan mehong. Meureun bakating ku suka nyusutan pameget kasem. Nya kitu deui Asmaya disusutan raraina teh. Anjeunna mah beureum beunta. Tapi teu pati kaciri lamun disusut reup beureum da sieun kapireupeunan. Padahal beureum anjeunna beureum manggih kanikmatan. Ari rarai tos disusut, bray Den Asmaya teh beunta. Ret ninggali kanu geulis pamenteuna ampir anteu. Atuh jongjon silih palong, silih teuteub semu geugeut. Juragan, tos bersih ayeuna mah agan. Nuhun abdi tos dipiwarang nyusutanana. Ceuk Nyi Suhana dumareda tina bakating ku suka. Nena, masih kotor Nyai. Ceuk Den Asmaya bari imut ngagalenyu. Seep juragan teu aya nu kotor. Kantun raraosan bae panginten. Jawab Nyi Nena bari tutap teuteub kana rarai Den Asmaya. Mani ampir-ampiran antel sabab teu pati caang dalam puna damar cempor. Sanes pipi engkang Nena anu kotor teh namung acuk Nyai. Deudeuh teuing Nena kanggo kapentingan engkang tapi kawantun ngorbankeun acuk. Tah acuk Nyai anu kotor teh Nena. Ceuk Den Asmaya bari imut. Oh, agan. Jawab Nyi Suhana bari ngarenghap narik napasna sarta beureum. Heulila bray beunta deui bari pok naruskeun omonganana. Agan, bujeng-bujeng acuk, butut, sarta barau. Sanaos acuk weuteuh oge tangtos ku abdi teh dianggo nyusutan pameunteun agan. Hanjakal juragan abdi teu gaduh acuk nu weuteuh kanggo nyusut eta mehong. Hanjakal.
Ceuk Nyi Suhana meningali Mbah sarta terus nyokot deui carecet anu diselapkeun dina susueuna sok dipasihkeun kanu kagunganana sarta ditungtungan ku nyarita kieu. Mangga ieu nyangakeun deui. Da teu kamehongan juragan, paling-paling kakesangan kulit abdi. Matak narik nena. Ieu saputangan ku engkang sumpah moal diseseuh. Saban engkang emut bade teras nyambung bae. Etang-etang pangemut-ngemut kana patepangna urang ayeuna paduduaan. Namung engkang oge bade ngagentos acuk kagungan Nyai. Mangga gera tampi ieu acuk teh nena. Sarta engkang hayang ninggal ayeuna dianggona. Ceuk Den Asmaya bari muka bungkusanana. Ari breh teh anggoan 2 pangadeg. Sok diasongkeun ka Nyi Suhana. Juragan, anggoan nu kapungkur mah tos diical agan. Sawios nena. Ulah nyarioskeun anu kapungkur. Engkang mah hayang nu ieu bae enggal anggo. Mangga engkang bade mungkur mengkeran salira Nyai. Margi di dieu teu aya kamar. Ceuk Den Asmaya bari terus mengker. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana terus dangdos. Harita keneh disalin ku pakean anu anyar. Keur Ma Asmaya terang kana ukuran awakna waktu mere nu ti heula. Atuh ari blus dipake mani kawas meunang ngukur. Nyi Suhana geulis pisan. Lain geulis kaulinan ngelehkeun ka urang kota. Parantos juragan, Ceuk Nyi Suhana bari gek diuk. Barang Den Asmaya mali anjeunna mani ngajengho. Lantaran ninggal Suhana geulisna kaliwat saking siga putri ti kayangan anu eukeur minda rupa. Den Asmaya teu nyarios damelna olohok bae. Juragan, kunaon melong bae ka abdi? Nena, teu sangka Nyai teh geulisna make meakeun batur. Sareng engkang teh abot baturai Nyai. Sarta ayeuna moal wangsul bade ngiring mondok di dieu. Omat kedah widianya. Ceuk Den Asmaya bari neuteup. Kulam di dieu sareng abdi. Ceuk Nyi Suhana bari neuteup sarta olohok sieuneun kumaha onam. Leres nena. Engkang bade teras ngabungbang di dieu. Ngobrol sareng Nyai. Sanes mondok sareng Nyai. Paralun teuing. Margi upami engkang wangsul sok sieun cilaka. Kajabi keta upami aya jang idik mah engkang bade nyuhunkeun dipangantirkeun. Ceuk Den Asmaya bari melong. Atuh jeup harita jarempe heula kawas aya nu dipikir. Duanana ting haruleng. Mitra kaum dangu, urang cag tunda heula anu ting haruleng paduduaan di imah. Ayeuna urang malikan di bumi juragan Uwes. Pak Eben sareng Jang Idik peuting eta keur ngarobrol. Lantaran manehna telat atuh Den Uwes tos angkat kapaksa talatah bae. Padahal nu sabenerna Den Uwes harita aya di bumi nu hiji deui. Kagungan keneh anjeuna. Sarta Pak Eben badami mani uplek jeung Den Uwes. Anu putusanana teh bada isa Den Uwes teh kudu nepungan Jang Idik. Atuh waktu bada magrib malah mati beurang keneh. Pak Eben sareng Jang Idik gawena teh ngobrol bae. Malah mah harita oge masih keneh ngalarobrol
Da ari dina dahar mah ku Pak Eben geus diajak malah babarengan pisan. Pak Eben, kumaha ieu teh nu sabenerna? Ayeuna geus bada magrib tapi encan datang keneh Den Uwes teh. Kamana heula cenah Pak Eben? Ceuk Jang Idik siga geus ngarasa kesel jeung bosen. Ih, itu Jang Idik, beunghar mah. Sabab waktu teh duit cenah. Jadi lamun urang ka telatan setengah jam nungguan hampir sapoe. Tah kitu ari nu beunghar mah. Kumaha ari urang? Beda pisan nu matakpekeun urang mah. Moal bisa beunghar da kurang kadaek. Teu bisa ngagunakeun uteuk. Ngan saukur narima parentah wungkul. Aya yang beunghar ku jalan payu dagang buburingkalan kudu munjung kakara buburingkalan. Da ku cara uteuk batur mah hese geuning. Pek pikir ku Idik, bener atawa henteu da caritaan bapa teh? Ceuk Pak Eben bari neuteub. Kumaha tah? Ari nu munjung hayang beunghar teh Pak Eben? Ceuk Jang Idik. Ngadadak cenghar deui ngadenge kitu mah. Da hayang beunghar ngadadak. Ish, gampang anu kitu mah. Datang bae ka hiji pamunjungan. Da aya kuncena sagala rupa. Tah, ku eta kuncen urang menta pituduh teh. Didinya urang dipapadahan ku kuncen. Ceuk cohagna mah diberi panerangan. Tangtu bae meureun aya janji perjanjianana. Ceuk Pak Eben kawas nu heueuh. Padahal manehna oge ngan ukur beja. Di mana eta teh Pak Eben? Kuring mah hayang nyaho tempatna. Ceuk Jang Idik mani madep pisan kana dongeng eta mah. Nah, rek munjung Jang Idik teh. Ceuk Pak Eben. Ari Pak Eben geus munjung kitu. Jawab Jang Idik bisa pisan malikeunana teh. Ish, panjan bapa mah. Bangsa kieu sangsarana oge. Nganyaho teh ceuk beja ieu mah lain ngalakonan sorangan. Ceuk Pak Eben rada bareureum. Tah, beja dibejakeun deui nya Pak Eben. Janten alus pisan tambah ngalamun mah. Cing kuring hayang nyaho kumaha carana jeung di mana tempatna eta pamunjungan teh. Lamun geus nyaho lumayan pan keur dongengkeuneun ka batur. Jawab Jang Idik api-api teu aya kareup. Padahal hatena mah hayang beunghar. Manehna teh keur nulungan nyisuhana. Yen bae ceuk pikiranana teh manehna mah korban oge. Asal lanceukna nu dipikanya ku manehna sing aya kadeuleuna manggih kabagjaan. Oh Bajang, pamunjungan teh rek di kulon rek di wetan, rek di kaler rek di kidul, rek nyegik rek ngecek rek ngipri. Wah, pendek nama segala macem lah. Rupa-rupa pisan jeung beda-beda syaratna teh. Ceuk Pak Eben bari derek-dek ngadongengkeun. Kanyaho anak nu kitu tempatna di anu, nu kieu tempatna di anu. Atuh nu ngadongeng uplek anu ngadengekeun pogot sarta kabeneran ari tamat ngadongengna. Ari Jol Den Uwes datang. Ngadarongeng naon ieu teh? Mani uplek. Har. Jeung Jang Idik geuning. Geus lila Jang. Ceuk Den Uwes api-api henteu nyaho. Padahal ti tadi oge geus badami jeung Pak Eben. Ih, ari Aden. Puguh ti siang keneh abdi teh. Mung Aden kabujang angkat. Hari diantos-antos saur Pak Eben pada isa pisumpinganana. Leres bae geuningnya. Jawab Jang Idik hormat pisan. Ya bae da. Penting Jang Idik.
Ngan sanaos penting ari sanes dina waktos nama teu tiasa ngobrol. Malah ayeuna oge aya waktos teh mung sakedap keun urang bahas nu pentingna bae. Mangga aya kapentingan naon Den? Jawab Jang Idik bari neuteub. Tepi Jang Idik. Kuring teh gaduh kalimah. Anu kedah malam ieu diwiridkeunana. Sawengi jeput teu kenging towong. Hartosna teu kenging sare. Ieu teh sambian ngantosan ilapat. Sugan bae kenging ilham keur pasang buntut. Cenah teu aya bae ilham geuna naon. Tah uang teu sarena 1.000 perak sarta ayeuna kontan. Resah atawa henteu? Cek Den Uwes nyaritana rada lemes. Kawas nu hayang digugu. Mangga sakitu mah. Kudu maca naon abdi teh Den? Jawab Jang Idik bari neuteub kana duit. Anu harita diasongkeun 1.000 perak. Maca ieu bae yeuh. Apa kana doa ieu? Cek Den Uwes bari derek-dek ku manehna diterangkeun. Kantenan tiasa mah. Atuh kantun praknya Den. Nya, tapi wayahna bae di dieu sorangannya. Sabab kuring jeung Pak Eben ayeuna teh aya rencana kacicadas heula. Kadang-kadang bisa ditepikeun. Kadang-kadang bisa tepikeun ka beurang. Jadi isuk-isuk kakara datang ka dieu. Lamun kitu mah teu puguh atuh. Percanten ngantunkeun abdi di dieu sorangan. Cek Jang Idik bari neuteub. Percaya dik, jawab Den Uwes pondok pisan. Upami abdi bade wiat, serat kapun lanceuk keur sanganteurkeun heula. Margi abdi tadi teh teu ngawartosan rek mondok. Sok atuh, keun ku kuring urang anteurkeun. Sanajan ti peuting oge teu sieun, sabab aya Pak Eben nu bakal nganteur. Nuhun atuh Den. Cing cobi abdi nyuhunkeun kertas sareng patlotna. Cek Jang Idik bari gutret nulis surat sanggeus dibere alatna teh. Ari geus dibere sok di amplopan sarta dieusina duit 500 perak keur nyisuhan. Anu bieu ti Den Uwes teh ari nu 500 deui keur bekal manehna. Geus kitu song dibikeun ka Den Uwes bari nyarita kieu. Mangga Den, abdi titip ieu amplop syarat sareng artos 500. Dik, nanggung ditepikeun lah ku kuring mah. Pek atuh geura masing-masing cabaknya. Cek Den Uwes bari terus manehna kaluar jeung Pak Eben. Ari Jang Idik asup ka kamar anu geus disayagikeun pikeun tabakur. Alus yeuh akal teh Pak Eben. Ku duit 1.000 perak urang bisa ngolosuhana. Lamun teu beunang diolo, apa boleh buatnya? Urang paksa bae. Cek babam, oge tanggung beres Den. Da memang geulis nyisuhanah teh, malah geulis pisan. Omo lamun seuk di bagean mah. Geura lamun teu muronyoy teh ulah disebutkeun bapak. Ceuk Pak Eben bari jongjon leumpang. Geus kitu celakana beca muru ka alun-alun. Di alun-alun kana bemo diborong tepi ka Cikutra. Atuh henteu matak heran ngan sakolepat geus tepi ka imahna nyisuhana. Meunang nyieun manehna teh. Da apa pisan jalana teh sanajan ti peuting oge. Den, ulah kudubruk teuing atuh.
Ngaro urang na bisa jongjun. Cik Paeben ngaharewos barang geus deukeut ka imahna Nyi Suhana anu leutik teh. Nya Paeben, ngan hese da make sapatu. Jawab Den Uwe sarta terus lempang nalalaunan sarta ngeteuyeuk. Barang tepi ka imahna Nyi Suhana, manehna mani ngareunjag sarta ngaharewos ka Paeben. Paeben, aya lalaki geuning cenah. Ya, ka kuping nama Den. Urang intip bae heula. Cik Paeben bari terus ngadeuketan bilik sarta naroong teh ngadengekeun ari anu didengekeun harita keur ngarobrol. Juragan, naha pun adi teh teu wangsul bae geuning, moal cilaka mah kitu. Nalangsa abdi mah agan atepi sareng dulur teh. Ceuk Nyi Suhana anu keur pada ngarintip teh. Nenah, geus kitu karsana anu kawasa. Kalarasan yang idik teu aya, ayeuna mah aya ngantosan anu maturan nyaeta engkang. Nuhun nenah, urang tiasa sasarengan wengi ieu ngobrol paduruan teu aya anu nyaksian. Kumaha juragan lamun aya nu nyaksian? Jawab Nyi Suhana beuki sonagar. Sieun engkang mah nenah, margi engkang teu gaduh dosa, engkang teu aya niat awon ka Nyai. Mung tetela engkang kakait batin kadudut emutan teh ku Nyai. Teu daek sare nenah engkang teh. Tingawitan mangku Nyai waktos kageleng teh tug tepi ka ayeuna engkang teu kiat paturai. Kumaha ari Nyai sami deui sareng engkang. Ceuk Den Asmaya teteg pisan nyariosna teh sarta geus mimiti hayang nyaritakeun deui eusi hatena. Benten juragan. Jawab Nyi Suhana ngalimba. Benten, nah teu suka nenah ka engkang teh. Jawab Den Asmaya meninga jenghok. Benten sote mika emutna juragan. Ari juragan mah emutna ka abdi teh tangtos emut kana kasangsaraan nu abdi, emut kana karudinan abdi, sarta emut kana bodo baliluna abdi. Janten salamina nua dipiemut ku juragan teh Suhana anu sagala kakirangan, sepi harti sareng harta awon, rupi kasar basa. Ari abdi emutna ka juragan teh emut ku sagala nyampakna, loba harta sugih harti, hade tata hade basa, sae budi bersih ati, katambih-tambih kasep ngelempereng koneng. Bati emutan bae agan kanggo abdi mah, lire anu hayang kabulan sanes pilakueun abdi. Ceuk sepuh mah lain babad lain pacing, sanes campaka kuduna nu mawi hariwang abdi teh agan. Ceuk Nyi Suhana, kawas nu nalangsa nyaritana teh. Nenah buah teh engkang eta kecap teh lir ibarat mutiara Nyai. Matak nari kana ati, matak dibelat nyarasa. Ieu salah engkang milih teh Nyai. Engkang moal kiat paturai, engkang moal kiat hirup tanpa nyandingkeun Nyai. Nu mawi gerak jawab atuh Nyai nenah, kersa hirup sasarengan sareng engkang. Ceuk Den Asmaya bari gap nyekelan dua tak-takna Suhana sarta neutup siga nu geugeuh. Mitra kaum dangu, rai jajantungna Suhana harita teh maniratug. Hate karasana goncang lir ibarat gunung bitu.
laharna cahaya soca anu euker silih teuteup. Mun kurang kuat iman mah piraku teu silih cium, ngan alusna duanana pada karuat imana, ngan saurang silih teuteup gawas anu geugeut pisan. Trok trok trok, aya nu ngetrokan panto. Gebeg nu di jero imah harita maningareunjag. Reuasna kaliwat saking keur jongjon ngumbar kasuka, aya nu ngetrokan panto. Atu gancang den Asmaya leungeunna teh dilesotkeun, teu nyekel tak-tak suhana sarta neuteup kana panto anu bieu diketrokan. Ari nu ngetrokan panto, Den Uwes nu tadi noong manehna panaseun pisan. Sok sieun anu di jero silih cium silih tangkeu, meureun manehna cilaka, kadang-kadang bisa edan. Lantaran waktu ditoong Nyi Suhana ginding pisan. Rupana lir widadari, cahayana katinggali, cacakan ku damar cempor. Saha? Jang Idik? Ceuk Nyi Suhana. Tapi bari ngarandeg. Lain, uring ditahanana. Ceuk Pak Eben nyentak. Atu gancang ku Nyi Suhana dibuka, sarta sup nu anyar datang teh asup, kek dariuk pasasadeg. Ai, geuning anjeun aya di dieu, keur naon? Ceuk Pak Eben ka Den Asmaya. Nganjang bae da ti Jakarta ka Bandung teh are ka dieu sarta ku pribumi ditarima. Jawab Den Asmaya ayem pisan. Ari Nyi Suhana esed-esedan, da kasadekeun atuh hampir dilahun ku Den Asmaya teh. Anya nganjang, tapi naon sababna tah Nyi Suhana hampir dilahun sia? Urang hormat euy. Ceuk Den Uwes nyereng bakat ku ambek. Pang-pang nama panas hate meureun. Sabab nu geulis dilahun ku si kasebalan, tada teuing ping-pingna ngakulimpong bakat ku empuk jeungeunna. Ieu mah bakat ku heurinya, kapaksa bae patumpuk da tadi mah henteu kieu. Lamun teu kalahun ku kuringnya ku anjeun meureun dilahuna, atawa ku Pak Eben aya ngalahun anjeun teh. Jawab Den Asmaya tenang bae. Da teu boga dosa ceuk rasa hatena teh. Juragan, abdi mah alim dilahun ku Pak Eben atanapi ku Den Uwes gan. Ceuk Nyi Suhana ngalimba. Moal nena, ari alimah keun kumaha engkang pek bae diukan ping-ping engkang sing jongjon da teu aya tempat deui. Careus sia. Ieu imah teh menang dewek euy. Hayo nyingkah. Ceuk Den Uwes dikekereket. Mangga, da abdi mah tos aya kamar kulan di hotel Homan. Ceuk Den Asmaya bari ngareret ka Nyi Suhana. Kok neruskeun omonganana. Nyai, urang kantunkeun bae ieu kandang domba teh. Bade ngiring di dieu sareng nu ngadamel ieu bumi atanapi bade ngiring ka engkang ka hotel Homan. Juragan, upami juragan diusir mah abdi ngiring ke juragan bae gan. Keun di dieu mah sina Den Uwes sareng Pak Eben. Jawab Nyi Suhana dumareda. Geblek, atuh beuki cilaka ke Suhana di hotel mah. Hayang dihakan kucing garong. Aduh tobat Gusti. Geus cari cing sia duanana di dieu. Ungguan Pak Eben di luar jeung kuring. Keun antep sina ngobrol. Dangan sapeuting ieu meureun. Tasi ucul gendul teh. Ceuk Den Uwes bari terus kaluar deui. Dituturkeun ku Pak Eben. Beda ti ronda bae keur jaga imah nu beunghar. Mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus Den Uwes di luar dibaturan ku Pak Eben. Atuh Den Asmaya jempe teu aya anu nyarita.
Dan nyaritana oge kagok sabab di luar diintip. Atuh den ues hariwang pedah di jero jarempe. Nah sia, pake jarempe ha? Keur naon sia? Boa-boa keur naraon ha? Dituru geura imah teh. Ceuk den ues ciceuleungan di luar. Keur nundutan kuring mah, jawab den Asmaya bari imut. Sarta ngareret ka Nyi Suhana nu imut deui. Awas mere hate ka den Asmaya sangkan anjeuna ludeungan. Hati-hati sia, mun uyup ayapnya. Ceuk den ues bari ngulinting leuleumpangan bakat ku tiris. Sabab pikiranana bingungeun. Lamun diusir Arindi, ari diantep ka Bita, atuh terus ngomong sorangan bari ngajenggutan buukna. Cenah maniti kekereket ngarames buukna teh. Atuh Nyi Hati mah oge gancang hudang, da kageuingkeun, malah tungtung namah kabeh tatanggana oge nyarahoeun. Alah euy. Waktosna parantos teu kabujung. Mung hapunten bae kasakumna masyarakat Pasundan adana pidana Sunda. Hapunten samudaya kalepadan, kakirangan, sareng kaluluputanana. Uya usadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu barandos salaskribna. Sareng hatur nuhun anu barandos nge-like atanapi jempol pangresepna dah kitu mitra. Hatur nuhun kasadayana anu atos komentar oge. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu aratos aya mancona ngadangukeuna oge. Itu dah mitra. Hatur nuhun kasadayana. Mung sakitu bae. Imang ayeuna bagian Aki, sok Aki. Adi oke. Wan Ujang. Iya cenah pamidan. Atuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya